Aya gagak maling dengdeng ti pamoean geleber hiber bari ngahem-hem dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabegina. Kusabab kitu ku anjing disamperkeun tapi sanggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu direret-reret acan anjing teh mikir piakaleun supaya dengdeng teh kapimilik ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh aya manuk alus-alus teuing pamatukna panjang buluna hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naonnya ngaranna?" Kawasna mah moal aya tandingna dibanding jeung cendrawasih ge moal eleh ieu manuk mah nu panghebringna. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih gagak atoheun pisan manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahana hasil, cek pikirna deui naon deui hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing. Lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna ngan rumasa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadudungan sare digolodog rajeun manggih hakaneun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-denge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing nu sakitu ngeunahna gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng ngan gong. We disada gak 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 cenah atuh barang ngapamatukna barang pluk we dengdeng teh murag. Anjing gancang nyokot dengdeng nu murag teh tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu ngahanjakaleun mah teu ditolih sababaraha jongjonan gagak teh cindekul we dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngerti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Pesan moral nyaeta lamun boga kadaangan kudu daek babagi kanu lain serta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener.